nyaritakeun hiji jauh di ditu dimana negeri kadatangan ku makhluk asing astra. Dimana eta makhluk asing teh aya opat sinau boneka geuninganna. Eta makhluk asing teh boga ingon-ingonnya eta laleur lobo jeung diparentah ku hiji raja aya. Eta makhluk boga tugas masing-masing. Contona laleur robot tugasna manehna ngumpulkeun data nu aya di planet bumi. Di mana eta rajana sakti boga senjata plasma sama diuruk benda ngabeulum terus bisa ngancurkeun benda pake eta senjata plasma. Selain teh eta rajana bisa ngeureunkeun waktu sementara